Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami ngeburu sut ngeburu dap final yang gulut. Mang, lanjutkan mang. Beres paragat tuntas kamari kami atau kaula parantos ngupload hiji video dina YouTube anu bakal ditayangkeun. Tah ayeuna sambung lidah deui bade singiran. Judulna Tersakiti di Waktu Muda. Muda da. Yo guys, silakan mendengarkan. Satu, dua. Naha anjeun teh ku tega ka abdi masikeun luka apa anjeun teh ngahaja ka abdi merena langsa ka abdi merena langsa. Kasaha mereka langsa teh? Doa saku kakarakeun ku awewe dikieukeun awalna dibahagiakeun pas akhirna diputuskeun Naon sababna mungkin diputuskeun? Tingkahna keterlaluan ku asa teu dihargaan nyarina meuni lumayan nyiksa hate jeung pikiran Kunaon nyiksana eta hate? Ucapan anjeun teh halus apa yen eta modus mun anjeun teu niat tulus tong ngajangjikeun serius Sahan mengucapkan janji teh? Mungkin dina ieu wanci anjeun mah keur ngeunah seuri beda jeung diri abdi nu keur digimung ku nyeri Naha beki digimung? Ditampinan tengeuna dirasan teu betah yakin abdi henteu geunah gundapa campur gelisah Kunaon gelisahna? Cai soca teu katahan muragana palaratan nantepuguh rarasaan silih kalindih ku beban Atuh mikiran naon make menang beban? Emut abdi ucapana pasangga wangkong harita saurna bade satia tidinya abdi percaya Naha atuh make percaya? Tapi naha berdurasi setia na janten basi nahawa ning ucap janji pekrek jalir
tanpa bukti, pekrek jarir tanpa bukti. Atuh make nyarios kitu. Kahoyong mama siroba, meh korban anda bertambah, tong sampai anulian mah, kosim abdi rahet mana, kosim abdi rahet mana. Gitu. Hei anjeun nu ngarahetan sim abdi rek nitip pesan mi HP gerak eureunana cukup abdi di ngalaman, cukup abdi nu ngalaman. Ngalamana cukup sakieu urang kumpul batur mah ulah Kusair abdi nyarita ngobatan rasa kecewa, mugi ku anjeun kabaca hingga sadar jeung rumasa, hingga sadar jeung rumasa. sadar sia awewe entong ngaheureukeun hate lalaki ge boga perasaan anu memperdalam dina eta hati. Jangan kau anggap Ya semua gitu laki oge, itu lalaki oge saruana. Gitu. Wassalam ti kami. Wassalam. karena lelaki tidak semua sama.